Sampurasun tepang deui saring CS channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atanapi sing dipanjangkeun yuswada. Tongilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Aduh, asa ku capek istirahat lah suganya ieu mah. Ieu teh asa wau saung teh harita teh. Oh, tukang bancet ieu teh. Enak ini mah euy. Keureung heula. Perasaan aing asa sarung dan ieu ka aing. Geus bertahun-tahun merantau itu aing patuh perubahan kieu nya aing koper kuat nepi ka jadi gembolan kieu aing karak sadar kumaha caritana ieu teh hirup teh nya aing cal anak kuat nepi ka buntung kieu mah soak atuh aing kubanding lepis Buyanti Paris aing ampun ieu mah merantau teh nepi ka kieu HP alus-alus aing merek Cangkudu buat nepi ka ulahin kana kejo aing soak ieu hirup teh geus kuduna kieu suganya aing daripada bungas bang kieu mah mending balik lagi cerek garna ieu kehidupan ieu wah gong bener-bener ieu hirupnya geus kuduna susah sugan ampun. Sakarman sebaliknya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Man. Arman. Aing mah boga warga arareueuh biasa teu boga warga aing biasa jadi masa batang karan sapercuma aing jadi RW ge aing kudu iris sugan pusing aing aduh aing ampun Aisyah kerja aing karek balik teh lieur-lieur kieu aya di tangkulak RW bledut teh ilok aya bansos gitu tapi aing teu percaya asara ka RW model kitu menang bansos kitu sigana ieu artinya masalah di wae tangkulak teh ampun aing pusing aing ka warga teh si Karman cenah rek genting ngaran babangus nama geus bertahun-tahun aing heran aing masyarakat teh. Si bakat kitu keneh. Budak teh. Gara-gara gagal nikah teh ka mana ieu budak teh? Keluarga teh diri we ieu budak di tanggal sewe. Ih, mun masyarakat. Sia. Ka mana sia, Bakar? Oh, aing si RW burung nyahoeun deui aya. Agar kan iya
Ah, siar kemana? Ah, sia bakar. Benang-benang oge ku aing. Capek aing we, sia teh rek naon udah aing, ha. Enggak saya makar. Diulah. Astagfirullah. Atuh sia naon we, aing geus capek-capek ieu lompatan. Kita sah lompatan atuh. Maksud aing mah aing rek nanya si Karman ka sia bakar. Ulah si sia. Aing teh kan geus merantau bertahun-tahun aya teh aing teh mudik deui we. Sia teh juga kita pusing wae we. Sugan aing jeung sia si Karman teh pan hampir sarua tah. Waktuna si orang sia teh nanyakeun kitu unggul. Si Karman bener-bener sia mah we terubah-rubah. Aing geus capek geus butukan aing geus nusun boa di tahun. Geus atuh sia itu nyaho mah ah. Aing mah nanya ge si Karman doang aing mah. Riweuh. Lah, ku memang eta RW 3 itu. Ih. Keun wae. Ya we. Alhamdulillah aing nepi-nepi oge ka Istana Merdeka ieu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ieu pantok buat nepi ka jadi sengki ieu. Aing buru-buru ge coba aing rek milih presiden ieu aing ieu. Arek lebaran juga yang rek puasa iya. Arek tahun baru aing buru-buru balik. Aing di mana juga teuing juga nya berperanan iya. Juga nanti iya. Aing balik geus 18 tahun juga nih merantau di latih ieu pati kan sengal kieu seng. Astagfirullah, apa can dibayar pajak sih Wan? Wah, jangan-jangan ieu mah disegel ku bea cukai ieu. Aduh. Gas. Iya. Dia bilang buat kita segel ku sengki. Aing ieu nanyakeun kesahannya. Aing inget ya. Ingat kasih RW. Kan si RW na teh imah rada kurang juga teh. Rada kurang saon, kurang samili. Soalnya ieu kurang nyekon ieu kudu ngelot heula ieu RW. Bisa ngobrol yang ngelapor ke ini mari saya. Lah, suksana jan kitu. Mending panggilan oge nya. Soalnya ieu RW hadianeun ieu. Geus dihadian masa kalian ngabengkel ieu. Ngabengkel RW supaya rada cager. Soalnya ieu lamun teu di bengkel bisi korupsi, maklum ayeuna mah. Keur zaman rame korupsi, eta geuning tah. 27 hiji triliun. Astagfirullah. Ieu istana ieu lamun dibangun teh ka dieu. Mentak mahi pokoknya makmur lah. Aing ngebaca wae ya. Asa jika tunggul nak kaduruk. Beri anu panggihan ulah RW ya. Itu ganti kos tuh. Udah teuing. Kapalang ayeuna mah. Panggihan RW anu rada kurang cager saeutik. Panggihan heula anu mah. Ieu aing asup lewat mana ieu ya. Aing panggil mah rada sakti saeutik ka dieu lewat ya. Balik tiba hese salin heula ieu arek manggihan RW ieu pejabat negara ieu. Astagfirullahaladzim di jalan ka mana aing poho deui da teuing ka luar ieu. Itu si RW nya. Kemana? Saya nunggu geroan. Mananya? Itu. Astagfirullahaladzim. Sama nih. Rahasia. Karman ya. Karman. Arek laporan urang imah disegel kuseng. Segel warga aing. Aisyah we samana wae. Mun teu wau kadek ieu. Si motor kieu jeung naon? Ieu. Aduh, ieu petunjuk bisi lawuh. Itu
tongkat siapa baheula? Heeh. Hebat sih jadi jelema saktinya. Oh, atuh lain lagi. Fokus gondrong gimbal. Oh, geus manjangan. Teu neurak teu dikenakeun mah ya. Penting, neurak teu dikenakeun mah teu neurak. Atuh ai sia mau neurak ingat coy itu kena mah. Iya maksudna mah ya rek Mah cager. Ya di dia. Di dia. Damang sia man. Wah ayeuna wau. Sia nu boga mah ya. Heeh, iya. Si Karman. Heeh. Astagfirullah. Wow aing mah. Sia mana wae. Tos iya urang paneneangan persyaratan cek nu di dinya teh ya. Oh, cenah ganti ngaran eta kembang Kan sebenarnya can era sia kembang 7 mulut aing. Justru eta urang geus keliling ieu sapotong dunia teu kapanggih. Makanya ieu balik ieu soalnya loba tugas ieu. Geus ribuan tahun can pake kene wae sugan aya teh tapa di Cibayawak paling ngararekis. Tapa. Lain deui eta mah urusana. Heeh. Ternyata dengan kembang 7 mulut. Heeh. Terus kumaha tuh ieu? Sia can manggi kembangna. Can, Garek kan tinggaran. arek. Sekalian rek laporan ieu imah disegel ieu. 17 mulut ieu. 17 mulut. Heeh. Tidak oke nya. Lila. Duh, man geus anu mah sia kudu pusing-pusing dengan syarat ieu. Paing dibere ngaranang nembak daek sia. Naon? Naon ya? Lieur. Geus sia boga teu. Aya ngaran mah pokona mah. Sok sariakeun. Ieu na. Kalau koin catet heula. Gedeung aing. Ku aing apa? Gedeung. Nyere mana nyere? Gedeung. Nah. Ngaran sia, ingat nulis ngaran sia. Oh, ngaran dek. Yo, dengekeun. Tulis. Ayo, buru. Tulis. Profesor Dr. Anas Insinyur Kiai Haji Muhammad Irfan Maulana Restu Nugraha Anugrah SA Maung Kanca. Panggilanna Kanca. Aing nulis panjang-panjang sia panggilan kanca. Kanca panggilanna. Panjang-panjang aing hese ngadatana teu foto. Teu mah ieu tuh. Aing nulisna daun di foto teu sameta. Tapi eta wae aya hartina kanca-kanca eta. Naon? Geus kudu hayang arti mah eta teh kanca teh. Naon artina? Kahirupan nu can anggeus. Kanca. Kahirupan nu can anggeus. Makana urang dilanjut teh ayeuna hirup. Sia lila-lila meunang ngaran teh geuning nya. Udah Eta make syarat teh aing ieu. atuh Atuh geus Kanca doang. kanca. Panjangna mau dicatetna buku. Eta mah tugas Pak RW. Mau pusing aing mah RW na geus lah. Kanca we nya. Oke ku ini cakel aing di dieu mah. Ke di maing lah ngobrolna lah. Aya kopi aya. Ya kopi maing kerek panen. Ayeuna langsung ka itu ayeuna langsung. Sarah. Hayolah. Ayo buru. Mana? Yo. Iya tadi. Ayo. Beri dia. Tadi lagi Asia. Cari. Ini dia. Mana kopi teh we? Jangan ya yang ngopi yo. Kedeng. Cok. Gelasna. Ieu caina. Nah, ieu kopina tah hanya nang manen. Astagfirullah. Balti Yang panen aing. Balti yo. Tinyo sorangan aing nguriu aing merena aing. Ini belanya haus. Kopina moal. Nah, tak kene. Bener kan? Tapi kamu enak sih kunyu. Kan ini bayar we. Mah lanjut. Eta masalah pantu kumaha we? Manto. Bentuk ieu mah segel kitu ku seng. Ulah rek asup harare saja. Aing teh panjang caritana. Jadi kieu. Gua aja. Kedeng. Jadi kedeng, jadi kieu eta teh masalah panto teh.
gara-gara nama sia gila tuli marah. Tah diserang setengah tahun sampai sia balik. Eta teh ai kitu lain can anggeus. Tah harita teh loba jelema marake jas mata hidup kayak gitu pakai dasi kali itu rek urut aing eta mah lain asli mah lain masih bener sing beta sih teh mah jelema karena sep jauh jeung sama kuana mah sia mah kami tah aing bung riweuh kan jelema nya RW tersatu lah aing bung riweuh supaya teh ditawarga tah ala sing di mana amplopkeun ka dinya teh segel eta tanah segel eta teh sia can mayar pajak sia teh meureun sia mah we jadi pamimpin teh kieu carana mah kaling bara sia ngamankeun imah aing malah sia setuju kayaan kos kitu bener sia kitu ge geus diamankeun ku aing patona tadi nempat didobrak sia teh lain ngamankeun kos kitu maksudna lindungi ka masyarakat teh sing bener lain malah disegel kos kitu ih aing mah mung riweuh duit meunang ayo rek naon deui sia baik arek dibebokeun sia teh mau geus dibuka mah sia setting ere duit deui ka aing duit bener sia teh sumara meureun jauh bertahun-tahun boro-boro menang duit pan aing neangan persyaratan eta ngaran tadi teh titah di dinya we geus sia daang kumaha duit daang mah teu kudu riweuh angin muka wasa kan boga sagalana teu kudu riweuh atuh tinggal minta oge da yakin Gusti mah pasti memilihkan ka urang tapi heueuh nya atuh hebat sia aing bingung karena ngaran nu anyar sia eta kanca teh naon maksudna c bener sia mah dakon dari bae mijakeun kanca kahirupan can anggeus tah kukituna kahirupan can anggeus urang dilanjut kumaha tah kukituna urang teh kudu hirup ieu teh urang teh kudu hirup ieu diri saparantos ieu jasad urang teh kudu hirup jasad teh sangkan urang diri urang ya urang disirup diri urang disirup kudu dicaangan tah kudu dicaangan aku naon ieu kahirupan teh upangarti upangabisa di mana ya di mana wae sakira-kira nu mantak hade eta urang kudu dicokot eta sangkan nyaangan kana diri urang sangkan hirup urang teh sasar mangkat ka mana-mana oge kudu caang kieu Aisyah teu ngarti aing kudu caang sangkan caang balik teu ngarti aing kodoh ka dieu can beres hei can beres kalik ih bener tah gitu kudu caang dina kahirupan mah we kudu caang nya sangkan caang urang teu sasar hirup nya kitu tah selain eta geus caang balik biar aing hiji deui we embong balik hiji deui we balik embong hiji deui air es jadi urang teh sangkan hirup bener balik teu ngarti aing sangkan hirup bener urang teh kudu jadi pang bener nah urang hirup teh bener nah kumaha jelema menjadi pang bener na teh jelema anu daek ngabebener tina kasalahanana kitu we bener sia mah we kudu dijelaskeun deui mah bisi kurang paham malum ya RW kurang eta kurang saeutik aya mun aing balik heula kira teu dihargaan kieu tah contoh pamimpin anu pos tepat dicontoh balik heula mah bener enak teh mah ieu pihak ngahalangan wae ka aing makan ini yuk bisi bakar Iya.